Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pedaran tradisi Sunda kadaharan urang Sunda. Salah siji contohnya nyata aug. Sata acana tepangkeun wastapun syal salis main timalani ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngajajarkeun cara ngadamel aug. Sata acan kana lengkah-lengkah naon eta aug. Aug nyaeta kadaharan khas Sunda anu dijieun tina tipung beas, tipung ketan, gula beureum jeung kalapa parud. Ilaharna aug teh bentukna siga aseupan. Baheula mah aug dijieunna pas usum panen nungkul, tapi kiwari mah geus loba nu sok dagang aug di sisi jalan. Parabot anu digunakeunna nyaeta baskom, aseupan, langseng, parud jeung piring. Salajengna aya bahan-bahan. Bahan-bahanna nyaeta 250 gram tepung beas, 250 gram tepung beas ketan, 500 cc cai, uyah sacekapna sabatok kalapa parud, jeung 250 gram gula beureum. Salajengna lengkah-lengkah. Nu kahiji, asupkeun tepung beas ketan, cai jeung uyah kana baskom, tuluy galokeun nepi ka rata. Geus kitu, asupkeun adonan saeutik-saeutik bari diselang-seling jeung gula beureum kana aseupan. Anu terakhir, seupan adonan nepi ka asak. Saparantosna asak, aug tiasa disimpen dina piring. Salajengna aug tiasa disuguhkeun. Sakitu bae anu tiasa kapihatur, hapuntenna bilih aya kalepatan atanapi kakirangana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.